nu piro cenah tanya kan harang teh ngaranna teh buah siram coklat teh make coklat teh bener-bener marbar kok kan katiu umpak sih kaki ya. Yes, saya nama teu kudu jauh-jauh ke negara tetangga tuh. Ya mas kami ge manggina oge di hareupeun gerbang perumahan teh kayu dua geuningannya. Barang pas sepi teh lumayan dadangan teh oge da cenah kerame cenah nu kieu teh buah siram coklat karena teh naonnya fruit cocktail cenahnya. Barang ditanya teh hargana teh mung 20 ribuan aja pantesan we 20 ribuan atuh ada dibiarin lagi coklat lagi nu bener-bener premium pisan tangan teh naonnya coklat naon kalabet cenah tanya teh. Aduh kan ya buah lagi misal lagar pisan aing mah mimiti anggur strawberry rambutan nepikeun ka pisang gua bukan nama segala aya. Idik mah 50 juta kali barudak ya si teteh aing mah mere coklat teh nyelobal teuing nya teh moal giung kitu teteh atuh ah. Barang dicerowokeun teh alas si aing mah mendingan kieu barudak aing mah bener-bener teu giung atuh ah. Si rasana teh bener-bener balance komo deui si anggur namanya bener-bener celetrukan pisan barudak anu hejona tah bener-bener seger pisan atuh ah. Komo deui si strawberry nama alas yang asam-asam ditambahan coklat siga kieu wah bener